sadarkan diri orang bahwa orang ditetapkan ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah. Urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nutina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kaditulah setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit bebeja kata tanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang saya teu kabayar mending ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bat teu ngaji Paji orang ngaji ka jelema geus teh lah bae dek ka mana tuh Paji boga janji di Cikande jeung saha lah ulah ngomong salam bae ka kiai heuh rumah angonan teh budak datang minggu hareup aja orang ngaji kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu masyaallah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta masyaallah qalilam ma ragap diri orang sadarkeun diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim urang ti Singapura nu urang ti Malaysia nu urang ti Palembang nu urang ti Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur cicing di dieu nu urang dieu mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupanana nu leutik setengah leutik anu leutik setengah gede nu gede jasa wabeh ge meunang Gusti Allah tapi urang nu disupridat kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis wallahu alam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat jadi geus disetok ku Gusti Allah summa sawarnakum udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusukna hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa rambutna terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa aduh Ibu Hawa malamun seri urang lapar jadi seubeuh insyaallah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam atuh teh sama-sama I love you mantep jasa Kangjeng Nabi Adam disambut lah ku Siti Hawa cak Gusti Allah stop ulah main rangkul-rangkulan dan tenang lah Adam Hawa aing nyaho maneh resep ka Hawa aing mah nyaho Hawa resep ka Adam tapi tikah heula nikah carana kumaha ceuk Kangjeng Nabi ku aing ditikahkeun ceuk Gusti Allah sok ditikahkeun lah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeun langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh sholawat lain lalagaan eta sholawat kawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh
jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata kurang teu meunang nyacad, si itu hideung, si itu pendek, si itu kunyin, si itu nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah sok jual-jawal ka beuti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru. Eta teh beres kos kitu doang. Eta budak jore amat pugunya lagi teu kasep. Deres kasep mah ngomong gitu kayak gimana tuh? Keur kasep lagi temenang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawarna summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat, wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat, penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Malaikat ngan aya nu minculak illa iblis mah kieu mah kajegeug batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil, aya istisna munfasil. Eta lah bahasa teh istisna teh aya ijab, aya nafi. Tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu. Lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah. Tapi kan di dituna aya komal kaumu ila zaidan, aya komal kaumu ila imaron. Nah iya apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu? Lamun malaikat teu sajinis, iblis teu sajinis jeung malaikat, atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati, atuh memang ajegeug lagi, atuh lain ka malaikat ieu ja iblis. Henteu jadi masalah. Tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodos sajinis jeung malaikat. Lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati, berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat. Ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur, ai iblis mah dibuat tina nar. Beda, nur cahaya, nar seuneu. Puyang kajen gogo mah age kiai mana nutup puyang kajen gogo ge puyang bae. Mengabahasakeun usjudu qulna lil malaikati, Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam, sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam, sujud brak malaikat basujud ila iblis, ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat. Tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya, ai iblis batina nar lain. Atuh lamun dilainkeun Allah ngitot ka malaikat atuh tersujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis mah teu dititah. Tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh komo nu teu ngaji geus badak ieu mah geus pararuyang mah geus lah. Mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh. Istisna mutasil apa istisna munqati na syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqati na kumaha. Ieu istisna teh nu di mustasna minhu na mana anu mustasna na mana. Ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon? Wah ambalaya. Geus daripada puyeng geus moal dibahas. Geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan. Sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek. Atuh sia kaluar bae bego. Aduh, Masya Allah. Keur carita dong padahal mah tunggu dibahas. Ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita, ngalalagan nu teu ngaji.
ngalalagan untuk ngaji tak kos gitu anu ngaji mah mau bisa kalalaga tuh coba heula keur di pondok geus depongan atuh muka dia poho deui paan illa iblis kecuali iblis abal jin iblis teh bapa jin nya nama kana bainal malaikat jadi lain termasuk malaikat abal jin bapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah naon dah sih teh endut aja endut mah gendut endut teh lempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblisna wah Gusti Allah dek jieun macem-macem ya asana ieu nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beusi aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beusi aya momonon asup tuh diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabong mah ngabong bae teu kudu kikituanan. Nah, geus emang kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang. Diintip bae ku iblis. Itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini. Ieu asana ieu. Wah. Capoe 2 poe 3 poe 4. Wah, diintip bae. Begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis. Digaruakeun ku malaikat. Iblis ya, ciduan ngan poh lompat iblis. Begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing bugolazoh eta anjing teh nu mentek najis mugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan ieu lah urut nyokel malaikat. Lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna. Mantak lupa takeun can mun bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis wetedekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis tedek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu. Naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh teu daek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud maneh teh sujud kunaon? Ngejawab iblis gol ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam. Gusti Allah ku leuwih bagus. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Gusti ngadamel abdi mapan tina seuneu wa khalaqtahu min tin. Ai gadamel Adam mapan tina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mapan muliaan seuneu. Cak iblis. Kamuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya nama naek. Terus kaluhur datang ke awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat. Nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana. Namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu
hanut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaget bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh teh kituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah golek cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun sia ti sorga turun faba yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing yang tempat tu sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong wala nas'alanna alladzina ursila ilaihim bakal ditanya saurang-saurang sia padahal Allah nyaon kunaon sia teu nurut kana ajakan nabi kunaon sia teu nurut ka ajakan wali sia hirup di zaman saha di zaman kiai anu kunaon teu nurut ka ajakan kiai anu padahal Allah nyaon deuk kajejeleh deuk kahinakeun ka eta jelema hiji ditanya wah disaksian ku triliunan manusia bari neraka geus ngalentap-lentap nomor hiji nomor kedua disiksana wal waznu yauma idzinil haqq timbangan geus dipasangkeun di dinya Allah nyahueun jasa kana kalakuan-kalakuan manehanana disiksa ku Gusti Allah ditimbang nyanana mah geus embungeun ditimbang lantaran tina bukuna ge geus kanyahoan lain meunang ti leungeun katuh ti leungeun kenca nyanana geus embung Gusti teu kudu ditimbang abdi mandingan digejeburkeun bae cek timbang kena kanyahoan ku anak incu tatangga kena kanyahoan kena kena nyahoan tatangga timbang tetep wal waznu yauma idzinil haqq siksa Masya Allah pikir coba tah urang pemikiran urang teh keur diarahkeun ka ditu nyebrang ka alam nu pibakaleun tapi pasti ku ari deuk dicaritakeun sing hade tah dimimitian ku tuturkeun ajakan nabi iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah laksanakeun syariat mantepkeun batin maneh ka Gusti Allah ulah sieun paeh lantaran paeh mah bakal bae irah ge teu kudu sieun nu penting song-song kematian ku cara ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah ieu rek jaritakeun asal usul nagara walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya deuk nyaritakeun ka bangkawarhan manusia heula manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh ieu teh jadi 5 benua benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupana di mana maneh macam-macam di dinya teh nu dari pasar kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah sia sadei sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadei sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Terep tah tahu walaqad makkannakum fil ardi nang aing tah teh dicingkeun sia ye
Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu tekaru ka Indonesia ka Tangerang datangnya nak ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang Pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nek tuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula juga aja pamajikan ngajak ka ditu da kusanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah tuh melak ngamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis berak daratan ka dieu Jawa Tengah nanti Semarang kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ke dia tuh di Jawa Timur nanti Ampel di Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang kan itu orang Bali lagi datang ke dia orang dia kunaon cicing di Bali orang dia nama tanah kapereng-pereng cicing di Sumatera orang Sumatera lagi sieun ka monyet ka dia kunaon orang dia ka dia itu udah jadi monyet beureun kakawasaan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh ge ieu teh teh rencana kudu ka Lampung mah haju di Lampung mending diri ada di kota mah dijolok jasa Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending mun laya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang sa walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga nu teu boga jangan rencana mah boga duit inyana duit teu gablek lan teu baglak paling anu pae dibere sholawat sakitu doang entar boga rencana di mana baik Gusti lah abdi mah tapi lain sambarangan gitu kita mah keur carita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku nemah nanyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit lobaan mana deh santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank yo emang sieun atuh henteu ai sia aing mah tetep teu boga nang saha ieu tadina urang kawin lah cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ka pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh lahan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sararia teh di muka bumi sing ade haju bumi aing teh neulekeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumi na sia teh pan teu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing aku mah gitu masyaallah karim lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung
tapi nyana eta sinergis baik hirup jeung nu hideung biasa baik kebal-kebal nyana ge ke bawah hideung kedai di Afrika ya aya di Amerika Latin hararideng ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kaduana wa ja'alna lakum fiha ma'aish kaulan agung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeuna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di pasar kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu orang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianna horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh ego aya nu spot geus sareueuh eta geus sareueuh aya anu di kitu pasir teh naon garang-garana pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asik sumber perekonomianna siga nang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asupan henteu blol tak polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta teh ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomianna teh di PNS nyana jadi anak buah Jaki jadi bupati ieu anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomianna teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sapira tarasi pikiran urang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer atuh paing anta mataran nyata asana beureunan nang kelek na bau kajen gua mah mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bau tarasi kajen gua mah nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lagi saha ieu wa ja'alna lakum fiha ma'aish nang Allah siga nang urangnya siga nang urang siga ada nang Allah Al-Qur'an lah ieu ditetepkeun di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu teu daekeun maju lah cak nya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna baso dan Allah wa ja'alna fiha ma'aish wa ja'alna lakum fiha ma'aish nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit, cabe gede, cabe hijau, cabe berem, datang ke buah engkol, bonsis dan lain sebagainya. Aya nu tina bubuahan, buah darmayu. Wah, lamun musim buah di darun di ditu di mana? Indramayu. Eta si buah pohara haju amis di buah Indramayu mah. Nu encan asake amis. Nu encan asak urang ngasahan di itu amis nu asak amis nu barebeug amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabeun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat we kos kitu bae nagarana tah mah mentak kuduna urang mun meuli 5 kilo
dahar di ditu kabeh mengsret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh anu tina buah aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'aish ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangder paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kesempatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon karang-karana nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya urang mun deuleu ka ditu aya ku ari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siganang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger teh kos itu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu sholat pak sewa sia juri apa jelema sia tah nah aju jadan heuleu wae mah susuna gede ya mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'aish cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung doang perekonomian miliar nya nama gede utang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupan lagi nang-nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge harita di ditu teu bisa gara dangder dipelak teu bisa ditu huli dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangler cap antepkeun oh modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangder jadi dangder di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon karang-karana itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awok cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur awan sakira teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala tek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola diurang saenggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa kunyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak dacan urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkan dia situ nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret
di nuklir, di bom dan lain sebagainya. Memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur. Tapi ternyata nu kuari teu nyahoeun baheula. Bapak kolot teh kena atom teu nyahoeun, bapak kolot teh dibrondong, diseret dan lain sebagainya. Tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun. Deureus mun aya pajak asup, pajak-pajak aja. Atuh beureunanan menang kitu ge ayanya orang-orang tertentu. Mun urang nyaritakeun kos kitu, urang bisa jadi pemberontak. Ieu mah sakadarnya hobae ulah bebeja kasasahan ke ente ka ditu bebeja deui. Ieu kakarek satu. Kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas. Sian. Mantap marudah. Nah, iya. Encan lain-lain. Nah, ieu mah keur carita wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual, lamun eta senjatana teu dijual, lantaran nya mangandeukeun persenjataanna. Nu mantap, hayang boga duit teh kudu ngajual senjata, otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli. Ja ieu ge urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu meuli tarasi. Urang meuli tarasi so teh deuk jambal, itu kele, ieu kelantaran perang ieu otomatis beli senjata. Ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang. Berarti negara paling biadab jalan sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang. Maksudnya dek kaloloskeun jual belinya mah supaya boga duit. Kos kitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayis hati-hati dinya. Nu mantap adan kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata. Ketika anu perang nyana booking di Amerika, booking di Uni Soviet, jual, iyalah manusia terkaya sadunia. Orang mah dipakai bayar sendal kasogi, betulnya homu, tuh dongeng mah. Tanya dongeng nah orang, maka sendal cepit, ini naon kasogi. Itu siapa kos itu sih belum. Jelema anu luar biasa. Toh, nah wajalna lakum fiha ma'aish, macam-macam. Sama nutina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya. Kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian, kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya. Terus nang Allah lain nang urang makmur lain mahmur deui, subur lain subur deui. Kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikin terhadap manusia. Cuman hanjakal qalilam ma tashkurun. Saetik pisan anu syukuranana. Qalilan teh saetik ditaukidan ku make ma. Jadi qalilam ma pisan. Lamun teu kitu awas ya ngomong. Quran aja hese atuh. Ke di dina mah litak kidil kilah. Wara pisan saetik pisan ieu mah bersyukurna. Kuari masih Junet bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan komat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas. Ustad Junet nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat wauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial teh Ki Junet. Ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge engket-engket ibadah teh beuh fakir miskin ge ngara usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam ma tashkurun. Lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel. Ka mana Pak Haji mah keur di puncak. Ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu. Ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah. Qalilam ma iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun. Sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah
kurang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nutina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir. Ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa. Qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah. Nauzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit. Teu boga duit ya. Bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu. Utang ge teu kabayar nih ngaji cek nanti. Tuh belon pada tepor. Mun keur boga duit bae ngaji. Paje Orang ngaji ka jelema, gerti lah bae. Dek ka mana tuh bae? Boga janji di Cikande. Jeung sa ulah ngomong. Salam bae ka kiai. Hei, mah angonan teh budak. Datang minggu hareup. Aja urang ngaji, kayak minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masyaallah. Tuh boga duit mah kos kitu. Teu boga duit mah iceus jana. Tapi lamun boga duit atuh eta. Masyaallah. Qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur. Aya nu ngahadam, nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae karana ge sugih. Nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang, padahal mah lamun dipigawe ku jana ge modar. Ngan anu sugih mah kos kitu ku bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyerekan. Ieu ngahadam, sebulan 2 bulan 3 bulan, aya satahun mah meureun. Siakat cek bos. Aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali. Asal lita we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres. Ieu mah kayak aing nitah deui aing teh capek aing kasia. Gas boleh dikuari asal sakali perintah selesaikeun. Mangga pas menang sambigu pamajikan muria parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyaon teh pamajikan tamuria nyaho tugas siap kuari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluar nyana borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing ditamangin dokter kok 20 supaya satu perintah selesai. Cak hatena bangkawarah ieu bos sekali-sekali ku aing lah pokona dinasehatan nya ieu tadi saya Nasruddin ilau loba kan kudu dibayar. Bos pamajikan bos murian dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju modal tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos. Yes, selamat tinggal bos. Walid teh kos gitu lah begitu nasehatan nyentuh kan aja jantung. Kadi sana sudah ngadi naon bos. Emang menurut prediksi saya kumaha kos gitu udah urusan. Jadi berarti moal cager ulah loba omong bos. Kan ulah kena balik bae 20-an. Nyaho kapake kabeh we. Artina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran mendingan bawakeun tukang ngagali kuburan
habak nurutan Nasruddin tah. Ya Allah, kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim orang di Singapura, nu orang di Malaysia, nu orang di Palembang, nu orang di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, cicing di dia, nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah. Kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh menang Gusti Allah. Tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis. Wallahu alam bimuradin yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam. Geus kabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam. Summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Plek. Qabil Habil Ikrimah laulau budadanes. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk. Turunkeun deui datang ka zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ielah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok. Kulitna putih luar biasa, rambutna terurai. Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seri, orang lapar jadi sebeh. Masya Allah. Ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik, dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh tama sama-sama I love you. Mantap jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang heula, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing mah nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah heula nikah. Carana kumaha ceuk Kangjeng Nabi? Ku aing ditikahkeun ceuk Gusti Allah. Sok, ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeun langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat. Lain lalagaan eta sholawat. Kawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata urang teu meunang nyacad, situ hideung, situ pendek, situ kunyin, situ nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah sok jual-jawal ka beuti teh budak. Kunyin amat pugunya na ge kuru. Eta teh beres kos kitu doang. Teh budak jore amat pugunya na ge teu kaset.
deres kasep mah ngomong gitu ge mentok keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala summa sawwarna summa qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat wahai malaikat usjudu li Adam sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam cuk fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis bak ieu mah kajegeug batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil eta lah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron na ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ngajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngalamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gogo mah age kiai mana nu teu puyang kajen gogo mah puyang bae mengabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat basujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngitung ka malaikat atuh teu sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur dititah sujud ge malaikat iblis mah teu dititah tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh ka nu teu ngaji geus badak ku imang geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqati na syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqati na kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu na mana anu mustasna na mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego aduh masya Allah keur carita dong padahal mah tunggu dibahas ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu mah keur carita ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh coba heula keur di pondok geus depongan atuh muka dia di poho deui pan illa iblis kecuali iblis abal jin iblis teh bapa jin ya nama karena bainal malaikat jadi lain termasuk malaikat abal jin bapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun
aya malaikat terciptana tina nur cahaya. Ari Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut. Kiai endut sih naon? Sih mah teh endut aja. Endut mah gendut. Endut teh lempung. Taneuh. Eta endut ngaranna taneuh. Dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh, diaduk-aduk ku Gusti Allah, kemudian dirupakeun Adam. Dibaringke iblisnya wah Gusti Allah dek gieun macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ya cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beus aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat besi aya momonon asup itu diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal matu ngabong bae teh kudu kikituanan geus kae mah kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis digarewakeun ku malaikat iblis ya ciduhan ngan poh lompat iblis begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing Bugolazoh eta anjing teh nu mentek najis mugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah, di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Ieu lah urut nyokel malaikat tah di dieu. Lamun nu bujalan eta teh kuda ngaranna. Nu mentek lupata kenceng mun nu bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis wateudekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis tedek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu. Naon halangan ka maneh sehingga maneh teh teu daek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud maneh teh sujud kunaon ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam kosial aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin ai gadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah pan mulyaan seuneu cak iblis kamuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya mah naek terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna dihandap geus kulantaran ngabaged atuh mulyaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa bleg rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak mulyaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti kituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah golek cek Gusti Allah iblis
minna turun sia ti sorga turun fama yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhraj mila innaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sokirin sanyana anjeun termasuk nu hina golan zirni iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang ka mana ieu turunna iblis jeung kumaha selanjutna engke episode selanjutnya episode selanjutnya golan